budak ya. Jajal poin ka budak ah. Mana gara naon eta? Hah? Jangan. Anjangan. Iya, mana yang permen tuh? Yang. Lamun hayang permen turutkeun urang. Nah, berhasil aing hipnotis. Aing rek nembongkeun ka si Adit ah. Bahwa aing bisa hipnotis. Budak kan keburu kasadarkeun. Oh, mana permainan? Mana permainan? Permainan. Tadi kan mana? Beri. Aduh. Tarik awak. Asal berenjat awak ya. Pencetan ngenaheun meureun ya. Gas beak dia lah. Ke warung warga awak nyeri kieu. Ditahan dia lah. Ampun ah. Assalamualaikum. Salam. Aduh, kunaon sih Adit? Nih, lalu lulus kos gitu. Orang yang tarap megar. Kunaon? Sia meni etan gitu. Yai. Kunaon sih? Dit? Mana? Dut. Nah, ke dia. Nah aja orang ka dieu ka maneh, urang rek nembongkeun bahwa urang bisa hipnotis. Saya hipnotis. Bisa hipnotis. Ya. Itu dipiara. Mau nguntungkeun ieu. Sih, siapa teu percaya. Jajalnya, Bong ah. ayo jajal saeutik sekali we. Bong. Tuh ngomong di sepatu tuh. Sekali we. Bong, masa siapa? Kudu naha. Bong, tuh naik aja tak pantau tak? Buset gelok sia mah. Abung pantau di hipnotis wae. Piara gitu mah. Menguntungkan. Nya hipnotisnya. Bong. Aing mah. Saeutik gedena ge aing bawa ke bisa. Lumayan. Jajal kawak sia sorangan. Ayo. Bong. Nak aja lah bersing satu percaya mah. Kok aing atunya, tapi saya percayanya. Sok. Dut. Ya sare. Wah bener ya. Cobain bang ke warung keun, balikin gas. Tapi pakai duit sia. Ajung. Wah benernya bisa ngehipnotis budak. Bukan tanya supaya terkena hipnotis kumaha. Sik lah. Kamar nu ka warung. Lila-lila teuing udah teh. Bet, kumaha carana supaya orang terkena hipnotis?
gampang dit. Mata orang delengkeun terus lamun rek ngadarkeun tiup ceulina. Oh gitu. Lah gampang eta mah, bisa enak mah. Untung aya hijin. Ya, Urang kita dek. deh. Ayeuna maneh percaya kan, Dit? Percaya tuh percaya sih. Tapi mun bisa mah ulah lah, ngarugikeun. Ayeuna jajan ka maneh nya? Sok lah hari gitu mah. Aing hayang ngarasa dihipnotis. Ayo sok saya sing teu percaya mah, jajar ya. Ayo. Sok saya diukulinya. Kok aing ngarep di jampean. Siapnya ku aing bisa dihipnotis. Nah, beunang enak mah ku aing. Dit. Aing kan buka hutang ka sia. Berarti hutang aing wates ayeuna himpasnya. Plong aing enak ye. Nah, hutang aing geus beres ayeuna mah. Dit, kumaha mun ayeuna aing pangmencetankeun? Teu bisa. Kok bisa teu bisa mencetan? Ieu, pas kieu mencetan teh contohkeun ku aing ye. Tah. Tah kieu. Pikir aku tuh bangkit teu bisa. Kajen lah, ramo we. Pangbatekankeun nu aing ieu pargel. Teu bisa keneh wae nu bisa. Ieu kieu contohna ieu. Tah. Kieu ieu, tita nepi ka salanter teh sasadana etana. Tah. Buset, ieu aing rugi wae. Ai kumaha. Geus kieu lah, pincakannya. Aing pamincakan ngetonggong ieu pargel banget. Teu bisa. Ayo paling contohnya ya, sok siana nangkupan lah. Aduh aingnya. Aduh aingnya ini ngobrol sampai abaikan. Tah kieu ya. Tah. Tah nu kieu ya. Tulang-tulang sendi teh itu kudu beunang ya. Tah. 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 Geus saya diuk gitu lah. Aduh. Buset. Aduh. Oh. Ya, ayeuna pangkawarungkeun atuh. Meuli kopi jeung kerupuk. Ka warung teu bisa keneh wae. Aduh aingnya. Ya contohan ku aing ya, aing ka warung ayeuna nya. Lebok tak sia dut gawean ku aing tah. Aing penuh ngeunah mah. Aduh, aingnya ti bangka warung gitu budak. Aingnya. Yo, pangnyukeun kopi atuh tah. Teu bisa keneh wae. Aduh, kudu contohan di wae. Duh, aingnya teu bisa bener nyu kopi. Buset. Lah aingnya. Ya aingnya minum lah. Aduh, aingnya. Tah, kos kieu nyu kopi teh tah. Teu bisa keneh wae. Tah, kopi tah. Inum bisa teu? Kira aku kudu aing keneh wae mah, tibang nginum kopi. Tah, kopina tah. Oh, eta. Kana kopi mah bisa eta geuningan. Cimpring eta. Oh, dit. Si. Ya. Aduh, aing mah. Rugi ieu mah ya. Duh, aing kumaha kok. Dit. Eta kopi. Agehan atuh aing oh. Dit. Kopi. Ini nyewa sorangan ah. Kok sia? Esa hipnotis ente sih? Setelah dia yang sadar. Buset. Sadar. Oh, buset.
Ini bisa-bisanya nggak sadar gitu. Tah, aing mata tadi ke kieu, Dut. Buset, goblok. Ha, Dut mata aing geus kieu wae. Bener kena tuh. Bodoh. Dut. Bodoh ah. Iya mata aing, Dut. Bodoh amat. Dut.